So, ruksak Mas ya. Balikan deh, zaman ruksak loba jelema gelong ngadadak tengah peting sing barakatak memeh nikah geus boga beres da ayeuna mah Pak geus aneh di batur mah seueur anu nikah karek 3 bulan tapi geus ngais orok huntuan. Berarti eta samemeh nikahna teu dihitung heula nauzul. Da ayeuna jaman geus jaman ruksak loba jelema gelong ngadadak tengah peuting sing barakata. Naon hartosna? Tuh tingali pemuda zaman ayeuna. Resepna teh lain cicing di masjid, di madrasah, di pangaosan Pak, tapi narongkrong sisi jalan bari ngerakek botol marabok. Betul? Gara-gara sebotol minuman hobi anak muda sekarang yang penting apa wae kana lagu mah nauzu ayeuna pemuda geus teu gaduh ka isin buuk di beureumah aya di dia pemuda buukna beureum ka dieu teu ayeuna pemuda ayeuna mah ceulina di antingan beuheungna di rantean ari jajan cilok mantes teu kaos metal calana balolong ari di udang soal lompat teu aya ka isi betul lo kitu deui para gadisna kok di kota nauzubillah Bu para gadis malam minggu resep keluar di imah kafe mall parinuh nu bobogohan istri sareng pameget pacampur teu dicarek ku indung bapakna resep nauzul. Padahal abdi yakin ibu baheula terjadi gadis mah teu wantun kaluar ti imah ba'da maghrib. Sabab baheula mah masih kene sarieun ku kelong wewe sani kala beres teu. Panawan ayeuna Pak kalongna budak-budak sani kalana nu sieun. Nauzul. Terus Bu hati-hati yang punya anak, yang punya pemuda-pemudi gadis, hati-hati, perhatikan agamanya, perhatikan kualitas pendidikannya. Ulah dilepas teuing budak teh. Da kitu geuning ayeuna mah dilepas teuing teh jadi kumaha karep, jadi pergaulan bebas nauzul. Matak daripada ningali budak resep nongkrong di jalan resep bobogohan mah mending keneh lebetkeun ka pasantren asongkeun ka kiai titipkeun ka ajeng ka ustad-ustad sina ngaji di pasantren. Apa namun di pasantren mah budak teh 24 jam insyaallah terjaga dalam pengawasan kiai beres 24 jam ngaji babarengan ngariung salingkungan jeung alimil ulama betul tidak? Daina maka punten berat sabelah berat keneh karena sekolah daripada pasang berat keneh karena pendidikan akademik daripada pendidikan moral leres sanes awon karena sekolah sanes da abdi ge sekolah ayeuna nuju kuliah nembe semester 5 abdi sekolah ibu ge mangga sakolahkeun budak sing luhur beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu mah kumaha pendidikan agama di pangaji terus budak jadi sarjana belum tentu bisa tawasul budak jadi PNS belum tentu bisa ngiriman ka sepuhna nu geus teu aya leres
cepat sok ayeuna mah asalkeun ka kiai titipkeun ka ajengan lebetkeun ka pangaosan sina ngaji ngan kade umat sing nyaraah ka kiai teh sing nyaraah ka ustad-ustadna ka ustazah teh sing nyaah sabab naon jadi kiai jadi ajengan ustad-ustazah capek teu digaji tapi tugasna gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa sedangkan artis gajinya gede tapi pagaweanna ngaruksak akhlak anak-anak bangsa kunaon tukang teu kemprak udah nu kesel abdi ngomong kitu teh terus udah hati-hati udah umurang kali daripada tepuguh ulin-ulinan mending kene sinangai ibu rugi kalau gak punya anak yang gak dipesantrenin rugi kalau gak punya anak yang bisa ngaji sabab engke karasana mah geus maot ibu gaduh murang kali dipasantrenkeun jadi murang kali soleh-solehah nalika geus maot teh di alam kubur ibu bapak diangkat derajatna ku Gusti heran nanya ka Gusti diarep naha abdi diangkat derajatna aya naon ieu teh dijawab ku Gusti sabab anak maneh parantos mangmentakeun hampura pikeun indung bapana nu tos teu aya untung teu untung da anggar nu untung mah indung bapa anu karasa ge ku sorangan beres berarti daripada budak teu gaduh ka isin caricing di sisi jalan nongkrong mending keneh sinangan satuju diajar akhlak kanjeng Nabi baginda Rasul gaduh sifat isinan urang sebagai umatna entong teu baroga KR satuju ibu ge sami sing gaduh ka isin osok isin ka salaki bu sing tarik osok isin ka salaki dapat abdi masuk emut kapungkur almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payuneun pun rama sabab isin ari ibu osok ngaliwat hareupeun salaki ya kupikeun pan lamun bade ngalangkung oge aya adabna sing sopan kedah rangkuh leres ya salaki di payun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna punten ayang atuh heueuh kudu romantis piraku punten monyet osok ibu-ibu ribut ayang ka salaki astagfirullah ya jujur atau di masuk nyebut naon ka salaki teh Allah tarik bu sing tarik aya nu ka salaki nyebut bapana kurang kompak aya nu nyebut bapak sia aya nu nyebut ieu aya kira tuh pernah ngobrol di imah teh jadi kieu ece kamu ngobrol di imah jadi kieu iya tapi ya sakedah aya naon ieu mamah teh geus lila hoyong ngobrol yang iya teh nu kitu mantes henteu mata kudu aya tuh panggilan khusus panggilan kasih jaga keharmonisan dalam rumah tangga aya panggilan kasih sayang contoh kanjeng Nabi baginda Rasul mah teu pernah manggil nama ka istri teh kitu ge sauihna sabab aya panggilan khusus masing-masing ibu sing sae manggil ka salaki bapak sing sae nyauran ka pamajikan ngan saya teh ulah deui bisi abang kene baheulana teh alumni santri pinter kori bisa maca Quran ger dipake dina rumah tangga awon eta mah cek bapak ka pamajikan mama kadieu aya naon
susu atau luwak itu mah nepi ka ngaceng lak-lakana mau jadi ini udah ge Pak dalila teh terus kudu aya tuh panggilan kasih sayang jaga keharmonisan dalam rumah sok ti ayeuna sing sae nyariosna bade ngalangkung payeuna suami teh aya adabna punten aa abdi bade ngalangkung ngeser heula ka palih dieu sakedik osok gitu Pak osok gitu kan ku pamajikan yuh nyaan sih karena ibu-ibu orang dia masalah karena goler di tengah imah katincak beheuna nepi ka disada sudah minta hampura dan teh Pak kalau ka dicarekan kita saha cicing dirinya amit-amit eta mah pamajikan teh kasihan ka isin ku salakina uzu maka kadek yuk hasil pengawasan dina siang ieu nomor kahiji urang sami-sami diajar nyontoh akhlakna Kanjeng Nabi baginda Rasul gaduh sifat isinan hartos bu teraskeun nu kadua Pak Rasulullah itu punya sifat tawadu rendah hati baginda Rasul dijamin lebet surga bahkan Rasulullah matiasa milih badai surga nu mana wae diserahkeun ka Kanjeng Nabi tapi da Kanjeng Nabi mah tos terang jantan ahli surga teh tetep tara tinggalin salat berjamaah ka masjid baginda Rasul mah tos terang jantan ahli surga teh tetep puasa sunnah salat sunnah tara tinggalin ari urang umatna saha sombong-sombong teuing diri teh gaduh jaminan ka surga henteu ibadah belang beton betul punten ari ieu Masjid Al Hikmah osok pinuh bu sing tarik ieu masjid osok pinuh tara jarang berarti jarang mah sakapeung osok sakapeung sesering nama kade atuh urang mah teu gaduh jaminan lebat surga maka sok sing daek salat berjamaah 5 waktu di masjid utamina kanggo lalaki pamegat sabat naon lamun lalaki tara daek salat berjamaah di masjid yarfa'ullahu barakatan min kasbihim Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya ibu percuma gaduh salaki imahna gedong mobilna mewah, sawahna lega, duitna loba, usahana lancar, tapi tara daek salat berjamaah ke masjid, eta kabeh hartana moal baro. Nauzu. Kita pamegat masing daek salat di masjid. Ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot, jadi salatan. Cekarpen masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh meuli pangharupna bari teh sopan mai teh batur-batur nangtung ieu ngagoler na teh izin ku karpet terus mudah-mudahan ya beres mulu dan ieu masjid sing langkung makmur nu berjamaah salatna anu pangaosanana sing langkung seueur ya Allah ya Rabbal da salat aja boga salat kita osok salat di imam salat osok ya lamun salat di osok salat di imam sakalian kema bere mukena karena suami yang suka salat di rumah itu bukan suami soleh tapi suami solehah. Terus dia mari dia orang mah kitu karena ibadah teh berat. So bapak-bapak zaman ayeuna bapak-bapak loba keneh ngisi kotak amal apa ngisi top up? Top up naon cek?
Terus tak makmurkan ya masjid urang mah rumasa teu acan gaduh jaminan lebet kasur. Nabi Muhammad itu luar biasa. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Kanjeng Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Baginda Rasul mah lir ibarat batu mutiara. Bu, batu mutiara hiji leutik payung moal. Aya nu meser moal. 100 juta aya. 200 juta aya. Da batu mutiara mah hiji oge berhar. Ari urang umatna, urang masih ke batu bata. Batu bata hiji payung moal. Moal. Ibu lamun ningali batu bata di sisi jalan hiji rek dibawa moal. Sabab henteu berhar. Kumaha teu neng nais carana ngarah urang mulia, kumaha carana ngarah urang berharga mungguh Allah. Ya kupingkeun batu bata hiji moal payung henteu berharga, tapi lamun samobil truk payung moal. Aya nu meser moal. Aya. Sami urang ge siga kitu. Hoyong mulia mungguh Allah teh nyalira mah hese. Matakan kudu daek babarengan siga kieu dina pangaji ngariung jeung para kiai para alimin ulama. Bu, lamun diibaratkeun mah urang teh batu batana. Ieu pangaosan teh ieu majelis taklim siga trukna engkolna. Kiai ajengan ustad-ustazah teh eta sebagai supirna anu membantu urang mencapai kana tujuan. Naon tujuan hirup urang? Nyaeta niar ridho sinarang rahmatna Gusti. Hartos Bu. Matak beres muludan mudah-mudahan urang dieu nu tara ngaji sing jadi getol ngaji. Nu tara ka masjid sing jadi getol ka masjid. Sabab tidak menutup kemungkinan Pak deket jeung majelis taklim tapi tara daek ngilu ngaji. Leres deket jeung masjid tapi teu aya nu daek berjamaah. Leres aya nu kitu di dieu. Tong aneh Pak, tong aneh. Da di Mekah oge aya makhluk Allah nu siga kitu. Deket ka Ka'bah tara ngilu tawaf. Deket Masjidil Haram tara ngilu berjamaah. Saha di Mekah makhluk Allah nu kitu? Sing tarik saha? Onta. Jadi lamun aya urang dieu deket ka masjid tapi tara daek berjamaah salat, deket majelis taklim tapi tara daek ngilu ngaji, berarti eta teh tong tarik teh bisi loba ontana di dieu. Lain nama tos seueur manusia anu seperti hewan teh. Ayeuna pilihan urang naha bade janten salah sahijina atawa henteu. Leres. Lamun alim jadi salah sahijina nu siga ontak berarti sing daek ka majelis taklim. Betul Bu? Ulah ngarasa aing pang benerna aing pang pinterna teu daek datang ka pengajian. Da angger we urang hirup teh butuh kana Satuju? Matakan ulah sombong. Kudu tawadu siga Kanjeng Nabi. Kahartos. Dua cenah. Teraskeun. Masih kiat 1/2 jam. Sajam dia 2 jam 3 jam tong boroning 3 jam Pak Kades siga nama ibu-ibu pangaosan keur pangajian mingguanan mah 1/2 jam geus narundutan. Leres ieu mah bongan we caleng harte lamu baligohna masih keneh ngora. Mata kahayang mah nu hadir oge nu ngora we hungkul. Karena naon geus sadari ieu mah urang paksakeun. Teruskeun Bu. 2 tah cenah Kanjeng Nabi nu kahiji isina, nu kadua tawadu. Nu katilu Pak Baginda Rasul gaduh sifat hampuraan teu gaduh sifat hampuraeun. Sakali deui Kanjeng Nabi mah hampuraan.
sanes hampuraeun. Hari urang mah umat nasigana teh masih kene hampuraeun Pak. Betul Bu? Nu kumaha neng naik nu hampuraeun teh? Tah ibu-ibu nu sok kauleman kondangan. Eta kaundangan amplop di ngaranan. Can kabagi berkat ditungguan. Beres. Ibu-ibu nu hampuraeun Pak datang ka pengajian pedah boga gelang opat dipake kabeh. Keur loba batur gagara hayeuh teu atuh ge. Tah hampuraeun eta teh nilaraan ka batur ari mere henteu. Beres. Apantong-tong nama Pak nu teu boga gelang teh balik ka imah da ngahulung bebeja ka salaki. Pak tingali pamajikan batur mah kabeh beheumna teh dirante. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat 20 3 karat 20 4 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat aca. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Betul Pak? Da ibu-ibu aya mah nyarepret paranasan. Siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeheng. Matak bapak ulah aneh lamun pamajikan dibere duitna kurang diwirna teh sok ningsat sabelah. Ta eta teh kurang do. Beres teh. Paranasan Pak hampuraeun. Dan nu hampuran mah rek cicing di mana-mana we goreng hatena. Tetangga kabeli kulkas ibu paranas tiris. Muriang masuk angin. Ningan diterap teh ku salakina aya gambar kulkas. Untung ketulisan coba lagi oke. Besok lagi. Tak kieu Pak resepna ngaji bari seserian teh sok poho ka Bang Emok mah. Aya Bang Emok. Ka dieu nepi. Aya sok nyokot di Bang Emok. Teu boga ka era. Ojo piraku ari mastaka di tiungan ari pagawean Emok saya berjanji. Ya eueunan riba teh harap. Komo lamun duitna dipikeun ka budak dipake jajan nu jadi anak, dipake katuangan nu janten murang kali, mata ngabunuh kasolehan nu jadi budak. Nauzu budak asalna dek soleh, tapi gara-gara dipasihan barang tuang anu teu halal jadi teu jadi solehna. Halak eureunna. Insyaallah dari ahli pangaosan mah rek sakumaha gede hutangna isukan pagetok bakal lalunas. Asal dibalayar we. Opiraku amin hungkul dibayar henteu. Betul Bu? Tong paranasan. Tetangga kabeli Pajero ece lumpat ka warung meuli Panadol. Dari Pak kana sirah tinggal di batur bunga teh susah. Goreng hate hampuraeun. Tetangga kabeli motor anyar da diomongkeun nu goreng hate mah. Cek tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar. Eta mah menang nganjuk. Apa ti mana menang nganjuk? Yo ka ciri motor kiri di tantinan langsung lulas ada beda. Tina soranana beda motor kiri di tan mah. Nah kumaha kitu? Kieu tah ningang digas setoran biaran dina pudunan kiri di. Apaan beda? Nu langsung lunas mah nalika dicetrekkeun teh cash. Dia mau abang nganjuk kiri di. Ya tidak mau duluan bayar atuh. Terus tapi meni resep ngomongkeun batur teh. Hampuraeun kitu. Tatangga hajat da moal eureun lambe ibu-ibu mah Pak, aya wae nu ngomongkeun. Pasti seueur di dieu pelakuna. Wajarkan teh ece tos kanu hajat teu acan, ulah tos
ngartos kanu hajat teu acan abdi mah nembe uih ngawartosan dagingna miliar hari daging hayam hipu hari ngamplop 20.000 jadi dia pangletikna nu ngamplop sabaraha hah 20 aya oh kaera batak ke mace lamun rek haja teh tulisan dina panto sing gede wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu 20.000 mah liat kan kade ya mah ka tukang masak lamun masakan daging omat lajakna kudu diparut bisa nipu hei pak abdi kamari ceramah di Brebes nyuk 2 bukur juri lajak kabeh jeung panitia teh kalah nanya nah neng nais tadi tuang cik abdi teh nah teh hakan ku akak dah lajak eta otak mun masakan daging teh parut lajakna bisa nipu ka batu betul bu seueur ayeuna mah umat Kanjeng Nabi anu hampuraeun goreng hate nauzu baginda Rasul mah sanes hampuraeun tapi hampuraan tah naon ari hampuraan teh karaya dan Allah teh mikolbak sarerea ditingali ti dieu kabeh kiceup Bu, naon ari hampuraan teh? Ari hampuraan teh Kanjeng Nabi bade angkat sholat berjamaah ka masjid di jalan cuh di Ciduhan ku kafir Quraisy. Tapi baginda Rasul mamanahna teu ambek teu kasol teu dendam. Kanjeng Nabi nujuna tekan Pak dilempari kotoran onta. Baginda Rasul teu ambek. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah pada angkat dakwah katoib mapah katoib teh di tengah padang pasir anu panas menterang pasirna sama tuur siga menang nyangrai tapi warga Taif geus badami bunuh Muhammad begitu nepi di Taif nu dilontarkeun lain tala al-badru tapi batu sing beleleur nepi ka bancur Kanjeng Nabi getihan tapi Rasulullah mamanahna teu ambek teu kasol teu dendam saeta hampuraan teh gitu bahkan ditawisan ku malaikat Jibril saur malaikat Jibril ya Muhammad kumaha lamun itu gunung Uhud ditimpahkeun ka kafir Quraisy anu ngahina nu nyiksa ka anjeun cek Kanjeng Rasul entong Jibril Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun malah didoakeun ku baginda Rasul mah saking ku hampura anak Kanjeng Nabi sigana lamun abdi dikitukeun Pak ku urang ni datang jauh-jauh di Bandung Barat ka dieu rek ceramah begitu nepi ka dieu nu dilontarkeun lain tola al-badru tapi batu sing beleleur dibaledog ku ceuk teh nepi ka banculur abdi getihan datang malaikat Jibril saur malaikat Jibril hei nais kumaha lamun itu Monas ditimpahkeun ka urang dieu nu ngahina nu nyiksa ka anjeun ceuk abdi gaskeun Jibril sabab abdi mah rumasa umat Kanjeng Nabi teu acan tiasa janten hampuraan tapi masih keneh hampuraan betul tak mudah-mudahan melalui maulid Nabi ieu sing janten contoh ka urang sami-sami diajar janten jalmi anu hampuraan sanes jalmi anu mah dintenna Rabiul Awal mah sasihna gajah mah tauna jadi hung kede mah lamun ditaros bu ari Kanjeng Nabi iraha dilahirkeunana jawab baheula itu cek nu di tukang ataunya sabab Kanjeng Nabi sanes dilahirkeun tahun ieu dinten ieu bulan ieu tapi baheula tepatna di
dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal tahun 571 atau Nabi disebat tahun gajah. Rasulullah Pak begitu lahir gubrad ke alam dunia ngajerit maratan langit ngoceak maratan darat kaceluk kaun kapancar ke seluruh dunia. Bahkan ku saking bingahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi pareu, semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah. Kanjeng Nabi lahir maka disambut ku seluruh malaikat Allah. Bari ngucapkeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar, bari zikir ka Gusti. Mata urang oge memperingati maulid Kanjeng Nabi teh sing daraek dikir. Ibu yakin mun teu datang ka dieu di imah masih keneh wiridan. Lolobana mah ngingon hayam siang-siang. Betul. Yakin mun teu datang ka dieu di imah masih keneh sholawatan. Matak numpang-numpang di dia menuju babarengan sadayana. Yuk urang ngagungkeun Kanjeng Nabi dengan berzikir kepada Gusti. Sing tarik sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah kabarkan suarana wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah urang sarayana berzikir ka Gusti Allah niat ngagungkeun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Tuh Kanjeng Nabi lahir disambut ku para malaikat. Nah cenah nangis Kanjeng Nabi lahir disambut meuni sakituna ku sakabeh alam semesta, ku sakabeh malaikat Allah. Karena mohon maaf Bu, yang dilahirkan ini kekasih Allah, yang dilahirkan ini manusia paling mulia. Da beda atuh Kanjeng Nabi jeung urang mah. Baginda Rasul mah nalika dikandung ku ibundana Siti Aminah Pak teu karaos nyeri, teu karaos nyiram. Beda jeung Ibu Aminah urang dieu. Aya Ibu Aminah. Ibu Aminah urang dieu mah karek hamil 7 bulan panggeus repot. Boboge serba salah nyangigir teu enakeun nang karap eungap nang kubat bucat orokna. Dari wang teu ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah sabab nu antau kana kasur teh beteungna hungkul. Tarang jeung sukuna mah ngangkang eta teh di lautan. Kadupa teh ku salakina muih siga gangsi. Pak ibu-ibu hamil 8 bulan karasa ku sorangan teu pernah di PHP-keun. Beres teu? Subhan ibu mah kata tangga pernah nyarios kieu. Cek cik mi HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar. Cek tatangga teh sok mangga sampaikeun dina pager. Bisa kitu henteu? Teu bisa. Atawa ibu kasalaki pernah nyarios kieu, Pak. Cik atuh mama hamil teh geus 2 kali. Sok ayeuna mah nu katilu bapaeun.
Bisa enggak? Tidak bisa. Istri mah ditanggung sendiri. Hamilna ripuh pak. Ayeuna waktu ngalahirkan nyeri kacidak luar biasa, taruhana nyawa. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan. Damaknya kawarteng marek dahar. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur deui. Sok ibu geura tarik napasna atuh heueuh da tarik tambah mah Agustusa. Sok ibu geura heujeunkeun, ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh leres teu. Eta cek bidan, ayo bu terus heujeunkeun, itu sudah mulai kelihatan rambutnya, padahal rambut ecek keneh eta. Astagfirullah. Betul bu? Coba ibu-ibu jawab sing kompak. Saking setiana salaki ibu, nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki ngiru ngaheujeun teu? Sing tarik ngiru ngaheujeun teu? Sugan ieu mah bapak-bapak ngilu ngahareujeun. Ibu borojol budak salaki borojol tai. Berarti naon deui nu kaluar. Betul bu? Luar biasa pak. Ibu-ibu hamil jeung ngahirkeun ripuh karasa ku sorangan. Tapi baginda Rasul dikandung ku ibuna dan Siti Aminah teu karaos nyeri teu karaos ngilang sabab nu dikandungna oge manusia paling paling istimewa. Ayeuna nu jadi pertarosanana Neng Nais, naon tujuan Kanjeng Nabi diutus ku Gusti ka dunya teh? Disaur baginda Rasul, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saur Kanjeng Nabi, abdi diutus ku Gusti ka dunya lain jang minterkeun manusia, lain jang ngabeungharkeun jelema, lain. Tapi baginda Rasul diutus li utammima makarimal akhlak, jang nyampurnakeun akhlak. Dah Kanjeng Nabi mah istimewa bu, sempurna. Bahkan ayat di Narawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Sallallahu alaihi eta mah atuh min Allah. Kanjeng Nabi gaduh sifat syadidal haya, banget kaisin. Bu, Rasulullah mah isinan. Ayo orang umatna teu baroga KR. Leres teu? Pernah pak suatu ketika Rasulullah bade ngalereskeun Ka'bah, naik bu ka luhur, kasingkap gamisna Kanjeng Nabi ku angin, katinggal betisna ku batur, berem raraina baginda Rasul saking ku isin betisna katinggal ku batur. Ari ayeuna umatna teu baroga ka era pak. Tong boroni kasingkap gamis teh ngahaja ayeuna mah orat dibuka-buka. Leres teh? Pan aya dina siirana kieu. Zaman ancur nyarieun erok henteu di. Tah sok atuh pak tembalan. Ari di dia tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu. Cek tos biasa. Ari dieu mah salaki ibu osok leres siga kieu. Ya kupingkeun lamun salaki di imah leuleus wae eta teh cirina kurang vitamin. Matak ibu sing hidang atuh salaki teh di imah unggal poe kudu sering diberes sumangat. Dieucek ujuk-ujuk kana susu. Eta salaki leuleus mah kasihan sumangat. Lain diberes susu. Patak sok pak tembalan bisi pajarkeun kurang susu. Bu siap bu. Tembalan sing tarik siap. Nu dipengker siap. Sok di rumah norak. Sakali deui. Zaman ancur nyarieun erok henteu di marakena paluhur-luhur.
sing leres nyarios teh hayang katingali bujur rek sakumaha nyerokna kadek tong salah ieu bahaya kadek lain bujur tapi tuur sia ulah salah cek ulah salah balikan deui ulah salah zaman nyarian rok tedi marakena paluhur hayang katingali gitu bahwa rasa sanes cenah sanes bohong ayeuna mah gadis umur 17 tahun hoyong nganggo rok adikna umur 7 tahun pan eta rok kaluhur tenepi kahandap tenepi laras lohong ari orang India orang Korea mah masih kena resep malulus barodas jadi urang cek urang tapangna teh lolobana sing kayo terus totol tilas buduk geus mah hideung hurik hirup deui amit-amit mataan kieu istri saya keneh nutupan aur awas hati-hati ibu bapak nu gaduh murang kali gadis tos balik lamun kaluar ti imah perhatoskeun bunian oratna sing rapi sabab naon lamun istri kaluar ti imah ngabuka auratna maka sarua ngaderong bapana salangkah kana seuneu neraka nauzu ngate sieun teh mata carek atuh budak teh lamun kaluar ti imah teu make kerudung ngabuka aurat teh carek. Tapi alhamdulillah Pak Kades di dieu mah masyarakatna ibu-ibu sarayana ngaranggot tiung. Hah? Di dieu mah. Cek di dieu mah. Berarti teuing geus di dieu mah. Astagfirullah. Berarti urang ieu bubar pangajian pidudut tiungna teh. Dibalangkeun wah iya pelakuna atuh majarkeun teh hareud ararat bayeung jadi mah apal Pak musok make tiung jeung nutara make tiung hek make ayeuna kaciri nyararing sol tong diomekeun jadi kanyahoan mungkin omekeun geus lima antakeun cenah nyengsol. Awas kita sebagai umat Nabi harus punya rasa malu dong. Ya sanes istri hunkul lalakina ge sarua. Orat pameket antara bujal jeung tuur kudu katutupan. Batak abdi mah sok kesel lamun ningali lalaki nu main bola make kolor luhureun tuur. Padahal tuur teh kudu katutupan. Batak engke mah bejakeun ceuk ka pemuda urang dieu. Mun rek main bola teh make gamis we. Adi di dieu? Abang saleh di ditu ge ti heula lolobana. Terus saruang teh acan Bu. Terus dibalagi naik atas. Eta nu dikaresekan? Atas kabagi sarayana? Yo Pak. Palingan abdi pas mimiti datang teh papaliwat jeung budak leutik bari mamawa keresek senek meureun eta teh bubar ceuk ka itu abdi meuni reuas sugan teh beres pangajianna eta budak mamawa keresek bari sosolawatan ceuk sallallahu ala Muhammad balikna meunang barakat hanjakalngan kursa eutik sigana dileg-leg ustaz karek ge nepi geus dipitnah ku budak leutik. Alhamdulillah Pak ibu-ibu tuh tujuan datang ke pengajian selain mau menuntut ilmu, mau ngaji ada tujuan lain.
Bahkan ibu-ibu sebelum datang ke sini nyanyi dulu di rumah tuh. Majarkan lagu India. Terang lagu India. Nyanyikan tuh. Kecil lagu nanti. India Pak. Kecil lagu nanti. India. Kecil lagu nanti. Terang saya lagu India. Terang India enggak? Kecil lagu nanti. Benar ya mah. Kecil lagu nanti. Boleh curiga, boleh sajana. Ibadinya mah sorak pukul nyawa gitu. Hai my hobi, dari sajana, telah menjana watatamar margaya. Nablah itu mah lenca. Ya jatah makasari sama baca lagu teh ayah hartosna. Bacakeun teh kieu Pak. Mani haroreang pisan. Ah rek maksakeun. Da bisi teu dibere jamet teh jasa emet. Da pantes saya ibu-ibu nu ngahareos neng nais. Di dieu mah ceramahna wios sakedah lami teuing nya. Cukup we singkat, padat, melekat, kade we poho balik marawa. Ilmu numan dak ieu risik kana ngomong jeung ahli barang hakan teh. Ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega. Bu, ari di dieu tos biasa meja lega siga kieu. Hah? Tos biasa. Bari ieu dipake taplak lagi sorban saha ieu. Da geuning di meja pakades mah aya caur, aya puding, ibu da tadi mah abdi calik di bumi umi sesepuh majlis taklim. Ya meja teh meuni pinung, aya cau, aya jeruk, aya bolu, aya lemper. Abdi teh meuni ngahuleng weh teu kuat hayang. Masuk teu puguh Pak emut kapun rama sareng santri di bumi. Tak wayah mah we panitia gerak karesekan. Da alhamdulillah abdi mah rezeki teh sae wae. Biasana upami uih uleman ceramah teh sok menang cau, aya bolu, bakakak, lain menta eta mah ngabejaan. Cek panitia teh ada neng nais di dieu mah tara biasa, atuh biasakeun di ayeuna. Insya mudah-mudahan ieu reueun sing janten wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah kepada alimil ulama. Oke masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Takun ibu-ibu mah teu ngaminan. Telat. Da urang mah kitu Pak biasana lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh leres. Memangna neng nais naon sih keutamaan eta doa? Tabili ya mah urang dieu ibu magaduhan salaki anu bedegong. Aya henteu? Atawa bapak kadu pamajikan anu lurus tunjung. Aya. Geuning rada tarik. Atawa ibu jeung bapak gaduh budak anu hese diatur. Aya. Masa segala aya di dieu. Aina timbul pertarosan neng nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Uyos diwartoskeun
kasinggung Pak teu naon kedatang boroning kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan abdi ieu mah kudu dibejakeun salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariang baju hayang kari make ari pagawean sapopoe ngan nguseup wajang nguseup aya di dia tukang nguseup makang ari pamajikan diabur ari lauk ditungkul leres ke? Tapi da abdi salut ka tukang nguseup teh dua perkara. Alhamdulillah di mana-mana Pak tukang nguseup mah sabar yang istiqomah. Bahkan ku saking istiqomah na tukang nguseup nu gelo oge eleh. Leres ke? Nu gelo kahujanan masih kene lumpat. Nu nguseup mah cicing nungguan ku kumul. Ayat guludu genep da asa jihad. Mun abdi mah bade ngawartosan Pak punten kanu resep nguseup tukang nguseup mah hirupna teh teu pernah maju. Betul Bu. Lamun ibu gaduh salaki resep nguseup nepi ka ngangkekeun kana ibadah ngangkekeun kana salat eta teh salaki bedeg. Cek bapak nu tukang teh terus neng nais ayeuna kumaha pamajikan anu nyuros tunjung tenang Pak urang balik we pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki jang meuli make up jang meuli kosmetik ari kokoloteun angger aya kaizin Pak pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum pamajikan bapak mah kapanasan teh jadi geuneup aya nu kitu make tiung kumaha ta eta teh pamajikan urus terus neng nais ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh tadamukeun barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV dititah salat kalah nyoo aya kitu di dia. Alamun ibu bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terus tambihan Rabbi habli Rabbi habli minal alimin Rabbi habli minal amilin Rabbi habli minas sabirin Rabbi habli minas syakirin. Kayaan ibu keur gaduh wudu tos salat tahajud teras tiupkeun eta doa teh kana mun-munan murang kali bari ikhlas karena Allah. Da percangkeun urang dieu mah sadayana ahli tarahajud. Nyapan seurang mun saurang tahajud mun lobaan bade diamalkeun. Doakeun mudah-mudahan murang kali ibu bapak sing dijarankeun murang kali anu soleh solehah. Ya Allah ya Rabbal. Teraskeun Bu. Teraskeun. Heueuh da acan. Ieu mah karek pemanasan. Ngan geus paranas teh. Wios abdi ceramahna bari tati. Pak wios tati. Bu bari tati. Tati panitia tati ya bade tati lain jam nirasuk di dia mah pengajian teh asa di hutan patangkalan araya. Alhamdulillah panitia kreatif jeung abdi ceuk kabeneran make baju teh warna hejo sarua ojang panggung. Tenang, ini membuktikan bahwa saya dan panitia itu walaupun tidak kompromi tapi sudah sehati. Tepuk tangan dulu untuk para panitia, luar biasa.
Bu punten balena Rasulullah ari dongkap kadarieu teh ikhlas ridho teu kapaksa teu maksakeun teu dipaksa ku panitia tapi yakin darum sarumpina ka dieu teh nyaeta maksakeun beres teh panitia ngayakeun acara muludan sakieu megahna teh sanes atas dasar cinta ka ibu-ibu, sanes atas dasar rindu ka bapak-bapak. Oke, ibu jeung bapak dongkap ka dieu sanes dasar cinta ka panitia, sanes rindu ka panitia. Betul? Tapi urang sadayana ngariung di dieu atas dasar satu tujuan yaitu cinta sareng rindu ka Kanjeng. Bu jawab sing tarik cinta ka Kanjeng Nabi. Kurang kompak cinta ka Kanjeng Nabi. Cinta ka Pak Kades. Musibah Pak Kades. Ya awewe sakieu loba loba pohon. Sabab Pak Kades mah sanes Kanjeng. Da beda atuh cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sasama manusia biasa mah. Beres teh? Cinta ka sasama manusia biasa mah teu awet bu, teu awet. Contohna ibu ayeuna dina rumah tangga, cik ayeuna abdi bade naros. Ibu-ibu masih keneh aya cinta ka salaki teu? Sok sing tarik. Bu aya keneh cinta ka salaki teu? Ari bapak-bapak aya keneh cinta ka pamajikan teu? Henteu geus leungit ayeuna mah cinta teh. Ibu baheula kerja di panganten anyar masih keneh aya cinta. Sabulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun aya keneh cinta teh. Beres teh. Da keur panganten anyar mapah ge pakaleng kawin. Ayeuna kalengna teuing kamarana. Baheula mah kerja di panganten anyar bu, samotor kuduaan ibu dibonceng ku salaki teh da eta salaki bawa motor meni hati-hati. Leungeun dua anak ngerem cek saking ku hati-hatina. Aya tanggulan gejlik, aya enggak papa. Nah ari ayeuna papa mawa pamajikan asa mawa karung goni. Baheula mah kerja di panganten anyar ecek nyekelan ka salaki teh da nangkeub nangkon. Ka salaki teh meluk. Ari ayeuna nyekelan kana cangkeng cek salaki cicing tong nyekelan areunah. Da ibu bingung lamun teh nyekelan sieun labuh. Tungtung nama nyekelan we kana tak-tak salaki persis siga teko. Nya panu katuhul kana tak-tak salaki nu kenca kana beusi motor di tukang. Keur panganten anyar mah tanggulan gejlik labuh aa embis. Cek salakina teh sok angun. Nah ari ayeuna ucuk gejlik labuh cek salaki. Cek aing ge tong milu sateh. Betul bu. Oh, sabab cinta dina rumah tangga mah sakeuna kuse. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang atuh sadayana. Ibu nu dipengker daramang, alhamdulillah. Da mata ka dia oge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae nu nanya oge. Walahan mah kamari anyar keneh dipariksa abdi teh ka dokter, cek dokter aya gangguan dina darah. Pidu anak ti sadayana. Janten pa abdi teh kaluhur darah tinggi. Ari kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka bapak-bapak aki-aki demam berdarah. Sugan teh di dia bakal aya pemuda aja. Da datang jauh-jauh ti Bandung Barat ka dieu teh rek bari neangan. Sugan manggih nu heran. Aeueuh rarumek. Lain bu asa teh puguh tetempoan ningali aki-aki asa kolot. Seueur di dia aki-aki mini-mini araya. Randa aya randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dia. Halus bu, da urang ulah beda-beda karena status rek randa, rek duda, komo ka randa mah. Dan penting randa mah kudu ngeureuyeun ngaji. Mun atuh si ibu wawangiana nyebut randa ngeunah. Astagfirullah. Alhamdulillah ngariung sadayana dina ieu pangausan, mudah-mudahan ieu riungan masih nyandak kaberkahan. Mariungna urang sadayana di dieu nahan panas, nahan hareudang, mudah-mudahan sing janten sebab di akhirat teu pernah nyobaan panasna seuneu neraka. Ya Allah ya Rabbal Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah. Wabil khusus nu kusi ngabdi dipika hormat sesepuh Majelis Taklim Al Hikmah. Oke, pimpinan Majelis Taklimna, guru-guru kita semua, para ajengan kiai ustad ustadzah, pengarsa umi di dia sakulawargi. Oke, DKM masjid kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita pada sehat, amin. Nyaraah teu ka kiai? Nyaah? Nyaah naon? Ibu resep ka ajangan, resep naon? Sanes Pak Abdi biasana lamun naros ka jamaah teh Bu, resep ka kiai, resep nice. Resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia sidak itu. Sok sing tarik. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Sok sing tarik. Kebantuan dan yang disorangan lah capek. Lalu dia diharap mah Pak rada ayaan sorakna teh bersuara kompak ibu-ibuna. Nu diharap kompak bersuara. Ngan itu tuh nu ditukang. Bu nu ditukang mah culak, cileuk, nyorak henteu. Mendek maot atuh. Karena tidak meniulah pisan kahayang ditingali teh. Sok lu teh nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Bu mending di imah sorangan, mending di dia babarengan. Matak sok sing tarik sakali deui. Tahlilan ka kiai nuju bulan.
kasurupan kamautan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit astagfirullah. Lepak di dia mah kiai nepi ka ngagotong na ya aja lamun kabeh ku kiai atuh meureun nu maot teh jadi proyek borongan. Allah luar biasa Bu, samemeh urang digubrageun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia. Urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kia mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gentosna leresna aya di dia Pak RT sumping tak ayeuna aya di pangkat Pak RT maot moal ayeuna ya lamun ja ya mah ulah ngagepok Pak RT lamun Pak RT maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RT betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RW betul. Lamun kades maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu nyalonkeun jadi kepala desa betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetok bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Leres? Matak Pak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan mah. Lamun ieu mah mata kurang doakan para kiai, para ajengan, guru-guru orang, para ustad-ustadah, para pimpinan majelis taklim khususnya di dia di Al-Hikmah. Mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa, masing dijembarkeun milik rizkina, masing tambih-tambih barokah ilmuna ya Rabbal. Nukusi abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades sinareng kadusna, salaku ais pangampi, salaku pamong desa, daruakeun marantena masing sarehat. Oh sok ibu ngadoakeun Pak RT. Oh hiji acan. Karek ayeuna di dieu nih. Cek menteng aya Pak RT na ngarah ka kupingan sing tarik ngajawab. Oh sok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Halus jujur. Oh sok ngadoakeun Pak RW. Oh sok ngadoakeun Pak Kades. Aya Pak Kades aya? Iya Pak Kades. Alhamdulillah nepangkeun Pak Kades. Beuning di dieu mah kadesna ge meuni kaset. Tadi aja Pak Kades teh meuni bala aya brewokan. Gagah perkasa. Karunya teuing Pak Kades tara didoakeun cenah ku rakyat teh. Ya Bu, da abdi mah karunya ka pemimpin teh disasalahkeun wae. Leres teh. Kamari-kamari Pak Kades diurang ke rusun BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka RT. Majarkeun teh kieu, wah RT nu dibikeun bansos teh nu wauh we hungkul. Hakan kayaknya RT jeung karung-karungna. Aya di dieu nu sok kitu ka RT. Aya. Nu parah mana diukna. Astagfirullah. Karunya abdi mah ka RT RW teh disasalahkeun wae. Aya kamalingan di hiji kampung pasti nu ditatanyakeun saha RT RW mah. Padahal RT RW teu ngiluan maling. Aya oge di hiji kampung teh anu parabola parawan jebol ti heula eta parawan.
Da pasti Pak nu ditatanyakeun teh saha RT RW na, padahal RT RW teu ngiluan nyoblos. Betul? Capek jadi RT jeung RW mah cek. Matak mumpung aya Pak Kades abdi mah pada usulan tolong naikkan gaji RT jeung RW di dieu. Ya satu jam taya. Doakeun ku sararea Pak RT, Pak RW gajinya sing jadi 10 juta. Nangke tahun 2080 genep. Pokoknya mah intina doakeun sami para pemimpin teh. Da salerosna mah urang oge pemimpin jang awak urang selang-selangan. Mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak ba. Tak daruakeun para pemimpin urang Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Jomin Timur doakeun sing sareha. Oke, mudah-mudahan masing dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil, amin. Ya Rabbal. Nuku sing abdi dipika hormat para panitia, penyelenggara, para donatur anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran, oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 orang, maka panitia para donatur bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning Pak ieu jamaah aya 7.000 orang ya. Jam nu teu hadirna. Alhamdulillah resep. Tadi abdi begitu dongkap disambut ku para panitia ibu-ibu luar biasa. Marake seragam. Geus lunas acan eta teh. Ih Pak daros